Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Ayunda dina warta Sunda. Dina judul warta anu bade ditampilkeun nyaeta Microsoft ngarengsekeun pangrojong pikeun Windows 7 dina 14 Januari 2020. Jakarta, CNN Indonesia. Microsoft secara resmi bari mungkas pangrojong pikeun Windows 7 dina sataun kaharep. Tepatna dina tanggal 14 Januari 2020. Engkena, Microsoft moal deui nyadiakeun pangrojong kanu boga komputer atawa laptop anu masih keneh ngagunakan sistem operasi Windows 7. Dina loka resmina, Microsoft nyalabarkeun yen pamake Windows 7 engkena moal bisa deui menangkeun sagala wujud pangrojong kaasup sapertos diserangan malware. Tapi, pangguna Windows 7 masih kabogaan keneh waktu salila sataun. Sameme sakabe pangrojong kasebat henteu deui disadiakeun. Di hartina, Microsoft moal masihan deui bantosan keamanan sarta update fitur. Lamun engkena kaserang malware di Windows 7. Minangka gagantina tiasa digentos ngagunakan sistem anu leuwih anyar atawa tiasa ngaupdate Windows 7 ka Windows 10. Parusahaan anu paserna di Redmond, California, Amerika Serikat nandeskeun pamake Windows 7 atawa 8 sarta 8.1 tiasa menangkan pambaharuan nu haratis. Tapi kalayan meser Microsoft 365 businas. Microsoft saencana oge parantos nyalabarkeun rencana mungkas Windows 7. Disapraksasi Januari 2017 kapungkur. Salila 3 tahun, perusahaan anu diadekeun ku Bill Gates parantos masihan kesempatan keur pamake Windows 7. Ambe tiasa migrasi ke Windows 10. Windows 7 secara lalaunan mikin lila beuki heubeul sarta henteu saluyu kana pamakeran teknologi modern sapertos ayeuna. Utamana di sisi kaperluan keamanan tingkat luhur. Kami ngeureunkeun pangrojong kana Windows 7 parantos ukur nyegah karogian dina sisi waragat jeung serangan malware di mangsa hareup. Serat Head of Microsoft Jerman, Markus Nick dina daget eta. Windows 7 mimiti dirilis dina warsi 2009 baheula. Sistem operasi ieu mangrupakeun lengkap mimiti Microsoft salaku penyedia panyimpenan awan. Nah, pamirsa, jadi anu masih keneh ngagoan sistem operasi Windows 7 tiasa diganti ka Windows anu langkung, anyar, atawa bisa oge ngaupdate sistem dina komputerna ka Windows 10 ti ayeuna keneh. Mung sakitu bae nu tiasa kapihatur, wilujeng patepang deui sareng abdi Ayunda dina warta Sunda. Amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.